Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Ahmad Jali di sini. Saya akan coba lagi sebuah dongeng. Kali ini dalam judul Ki Ahmad Mencari Jodoh. Berang maju ka lohor, papatong nukoneng entep na regang, ngageter jangjang na keur ngagopayan, pancen keur wasiatan. Hebat mas, eta mat bisa gini nyanyi nih hade gitu. Aduh, padahal mak emas sing diajar atau nyanyi barang hese mas nyanyi mah, sebab nyanyi mah kudu boga ciri nu mandiri, nyata boga mibanda seni anu luar biasa. Namun mas nyanyi coba kemudian kumaha mun mas nyanyi lagu tadi, perang maju kalon. Deh udah mas, geus itu katanya lain mas, eta nanya teh kieu ai didinya ka awewe hayang atuh nyapu ku wayang mah. Ari eta usaha kumaha yang deket jeung awewe? Da ari deket mah babari ngan kana daekeun ae se. Soal deket mah babari pisan yang deket mah. Ngan lamun supaya daekeun mah harare se. Oh, gitunya berarti akur mas euy. Ieu teh kuring keur mikir-mikir istri umur geus aya umur geus kolot gitu lah, geus era ku tetangga teh, hei si Ahmad jomblo, si Ahmad jomblo, lain jomblo kuring teh teu payu. Nah kan bae lah urang mah kudu sabar lah. Tenang ieu dunya lega awewe loba urang teh geus puguh Allah nyiptakeun teh pasti jeung jodohna. Wang iya tuh yuk ayeuna Mang Ulin kasih apa geura? Siapa sukane bisa tulung bantuna pan ai kolot mah saran jeung nanaonna teh sok lumayan aya pulunganan ke urang. Nya tuh, ayo atuh. Dari situ Ahmad beserta Mas Karso pergi menuju kediaman si Abah. Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Weh, ada ya. Ini guys, saya tamu. Saya saat di luar. Abdi, Bah. Ahmad. Sareng abdi ya. Karso abdi eta pangersa. Oh, sok atuh kajararo kadi. Yap kadi aya naon nih jaluk. Kieu abdi teh Bah. Tadi dieu atuh di jero ieu. Mohon Bah nuhun. Jadi kieu Bah, abdi teh ka dieu teh nya meureun muntang tulung ka Abah. Ari Abah mah geus kacepat sepuh pan nya. Ari sepuh teh pan legok tapak gede kehet. Lain gede kehet atuh. Genteng kadek. Nya eta Pak. Genteng kadek. Jadi genteng lamun ka kadek Pak. Kumaha tah kumaha. Kieu pan nya abdi teh geus cukup umur geus 30 leuwih, pamajikan can boga cing manawi atuh aya ti Abah. Kumaha carana supaya awewe teh daekeun, supaya nya saeutik gedena ngomong saeutik dipercaya awewe tuluy nyangut gitu babari ulah deukeut tungkul tapi embungeun dibawa ka bala nyungcung apa. Kudu apa jeung elmuna segala lupa jaluk. Ya. Nya muhun tama malagane teh Abah. Ieu Bang nerangkeun ku Abah nya masalah awewe. Awewe kembali di ka urangna. Lamun urangna aya kadeukeutan bisa deukeut. Nah kun ku apal awewe teh lir ibarat
awi dijieun jujur awewe mah ulah gagabah lamun melukeun eta awi di mana tarik teuing potong di mana kan paksa teuing regas babari ruksak tak jadi urang kudu bisa kumaha supaya alus beureun kudu dilesu ibarat urang ngurus jejer leuleus jejer liat tali di mana katarik lamun geus dilesu katarik eta ku jejer urang mun ngalarauk gitu melengkung tapi mau potong ngan sifat awewe mau bisa aya nu lurus tetep mengkol jadi urang kudu bisa ngaluruskeunana jeung awewe mah rata-rata hayangna teh di dama-dama di pairan di payusan ngarasa ngareunah keur dirina eta bakal nyaman manehanana pasti daekna ka urang lebih sok sadajan beungeut kieu daekeun bah ya ieu masalah beungeut bah eta mah relatif jeung si lainnya using mikir atuh da aya nu geulis meureun mikir dua kali aya nu beungeut ge sakinangka ya jadi urang teh kudu ngukur oge ngukur ka kujur urang pasarna nepi ka mana ulah neangan herang-herang teuing urang model kieu berarti neangan ge ulah nu leuwih ti urang nu sedang-sedang sederhana asup geulis meureun teu pati geulis asup goreng patut meureun henteu gitu da urang ge pan teu pati goreng patut-patut teuing teu gagabah abang kuring teh kasep ieu teh cek saha cek kuring heuh cek sorangan mah cek sasage da sing si eta ge sae teh abdi pak abdi apa abdi kaharso dah abdi ge da kasep teh pak oh kasep teh cek lidinya cek soranganana ari cek batur mah belum tentu da sakitu teh abah mah nya urang kudu jujur deukeut da cek babasaan Jawa mah ono ning tresno jalaran sangka kulino cenah ayana boga teh kulantaran seringna papanggih jadi ku sering papanggih sering ngobrol nu tadina embung aya sareng-sarayang nu tadina jauh jadi deukeut da kitu jadi usahakeun deukeut heula ulah bakal ngomong bogo ulah bakal ngomong naon deukeut teh heula urang teh temukeun nya urang tadinya bakal kapanggih da katingali lain ku batur ku urang keneh aya respon teu ka urang nya sok soal awewe mah kitu we teh abah mah atuh bah manawi aya babacaan kudu dibaca lah teh kudu dibaca naon baca bismillah we urang niat pamajikaneun gitu prak-prakan mah aya di urang kawani urang nya nya nuhun atuh bahnya kana pi wajangna panginten abdi bade pamit we abdi oge sami bade pamit bah nuhun pisan ye ku abah dibantos cara-carana eta abdi paham lah insyaallah syukur jupra ku abah diduakeun ya sing hasil sing babari sing buru-buru buka baluga jodoh sekolah teuing teh da beuki kolot teh jelema teh lain beuki eta beuki koplok nah kitu itu banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Singkat cerita, dua orang ini yang pulang dari Abah, dia pergi nggak langsung pulang ke rumah, tapi dia melihat satu acara tontonan waktu itu. Oh jadi gitu mah cenah urang teh kudu deukeut heula jeung awewe teh ulah pani urang mah pan salah bae urang teh lamun deukeut teh sok nanya toel kadang-kadang awena kan di toel teh nyabok kadang-kadang di toel teh awewe teh nyiduhan jadi eta nu jadi masalah teh urang teh kudu deukeut heula mun deukeut mah pan ke dirangkul we dae dipauling we dae dibaku make pan dae. Jadi urang teh kudu bisa kawas ngurus jujur gitu ulah dipelantingkeun tarik ting bisi potong meureun ulah kasentak senghor kudu didama-dama meureun kudu ditanggeuy meureun kawas nanggeui naon meureun Mas
nya tapi itu tidak ya sama mas ya saya tamat tak dia ada ya we itu ya cicingnya mas ulah ngeganggu saya ngeganggu dikepret neng angkat ke mana neng akang ke abdi mohon balik ke mana eta balik ke payun gini atuh beli nyalira wae ada tetep bi aya ieu bujangan atuh kumaha mun disarengan ku akang mat ngilu urangnya ih cicing siapa cicing aduh cing ulah banget ya mangga atuh iker sama akang aya akang ti paling mana asana meninggal ih kapan akang mah ieu tah di kampung sabelah oh ari neng asli ti dieu ari pun aki mah mohon larasan dieu da di dieu teh sareng pun ini da pun bapak pun biang mah di luar kota kalarasan abdi dari rorok ti ali ti dieu ku pun ini oh gitu hutan atuh ayeuna teh bade ka mana tuh mun bade ngabujang uwih we ka bumi leuh atuh isin giring ka bumi banyak ih atuh teh sawios akang ai kersama ka ditu lurumpaheun ka rorompok abdi aduh nya nuhun atuh sok wayahna ditinggal heula nya nya sok bae lah mas karena iya mah beren ndak mali tak mana turun balik pe meren gitu ya soalnya sanes ari kapungkur neng sekolah di mana abdi mah sekolah mah di kota sang pun biangan karasan ayeuna pandan tos tamat tos beres tos tuntas jadi ngarencangan di dieu we geuning hawatos nini sareng si Aki di dieu gitu utannya atuh ayo atuh henteu tabih ti dieu neng teu aya tabih mata di payun rorompok mah hayu we bade ngiring mah assalamualaikum 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 ininya ya itu sarapan udah si nyai jeung saha jika jeung lalaki juga datang asa tara-tara geuning sugan geus aya kikin euan budak teh jigana teh ngana asa saha geuning sok ka dieu ya pada karabat mangga Aki nah saha teh nyai ieu abdi penak namanya di jalan namanya teh nyanyawuran ka abdi sauna bade hoyong ngiring ka rorompok panggil di jalan gudan nah saha ki silah abdi membasta mah Ahmad sok ka dieu kajara di mana ujang teh abdi di kampung sabelah ti Calincing na budak saha abdi teh kan putrana Pak Darman oh budak anakna si Darman geus sagede kieu geuning kebaheula mah teh bapa teh sok di dieu si Darman teh baheula mah zaman nganggoan muning pan akhirnya baheula mah loba muning di si Darman si Sastro sok di dieu teh kadang-kadang maronok di dieu syukur nah geuning bau jeung incu kuring pan tadi teu dihaja abah di jalan papanak gitu aduh asa gitu asa naon nya asa resep gitu
nya da inju kami mah geulis deu. Nya eta kitu wah. Akang atuh dileueut ieu sayeuna. Aduh, nuhun pisan neng, nuhun. Mun cekap. Ih dileueut geura. Sok atuh nya da kieu teh tuluy aya pigawean meureun. Kayak bener sini ini bener ka dieu nyampeurkeun nya. Amadnya di kandun ya. Oh muhun ki muhun. Nina coba baturan barudak si ai kumaha jana naon tanya ka dinya. Aya naon ada sakit. Itu aya barudak tah si itu tuh si nyai itu aya lalaki deui nyampeurkeun ka dieu tah. Mun sing tanya kumaha kahayangna. Kena teu bangsang hareupan ka ditu. Ari Ujang teh saha? Abdi mah Ahmad. Oh, Wawan. Ahmad. Oh, nya. Ari istri gawe, boga pagawean. Henteu, mak. Abdi teh nganggur. Alus atuh. Jadi direktur. Geuning ora keneh jadi direktur alah ngadeunah. Heuh cocok nyai. Tah, nyangan teh nu budaya kieu deuleu direktur. Sanes direktur ini nganggur. Bandar anggur, kan bae, lain direktur bandar anggur oge kan bae. Ari ini, yeuh. Lain direktur, kuring mah gawe teh lantrak-lintrik. Wah, digawe dina listrik. Kan bae, digawe mah dina naon listrik yang ngareunah, ayeuna mah. Pan gajina galade teh. Ai sini nih. Lantrak-lintrik digawe listrik. Lieur. Da kamari oge aya bejana yeuh. Anu kana listrik teh. Sok kitu we sok ngider. Lain ngider lieur. Ieu tah lieur tah. Minum dulu pemirsa. Sok atuh kadinya. Nini rek ka hawuh heula. Nuhun mangga nih mangga. Nuhun nih nya. Sanes ieu teh neng akang teh. Tita tadi ge ti pertama kawit panggih teh ningali neng teh asa kumaha itu dak dumadak hayang deukeut. Akang mah sok biasa wae. Manya nembe ge ningali oyong caket. Nyaan imalin babasaan wungkul begitu rete duh. Sanes ai wasta teh saha tuh tadi we ai kenal teh acan. Saha nami teh neng? Abdi mah wasta mah Mintarsi. Nya sok disebat asih we ari nu nyarebat mah. Oh, nya asihnya. Aduh, palingan loyog ning loyog sareng rupa nurug cupu ngaran kana badan. Meute ieu pas pisan antawis nami sareng tawis rupi. Si akang mah tiasa wae. Abdi mah biasa wae bajalmi alit atuh abdi mah. Iya henteu justru eta akang teh kadi teh. Ai akang mah Ahmad pan tadi terus terangnya. Muhun abdi ngupingkeun akang. Sanes aing tadi saha? Nu tadi teh rerencangan eta teh si Karso urang Jawa Tengah. Tadi teh. Kutan teh kitu.
sanes ari akang aya maksad naon atuh make hoyong ngiring ka abdi. Ieu teh kieu ilah saali teh. Aduh, kumanya dicaritakeun kumaha teu dicaritakeun kumaha ieu teh. Tumaros ka Neng teh. Nya kasih itu. Bade naros naon? Pamanawian terus gaduh ieu calon ai asih teh acan. Bujang-bujang atuh ka abdi mah. Bade saha nu karsa atuh akang. Jami kieu heureut pakeun pungsat bahan. Abdi mah teu aya piliheunana. Rupa teu sabaraha kaayaan jalmi sangsara. Aduh, alhamdulillah atuh. Ai kitu kumaha Kang? Henteu mun kumaha tuh? Nya kitu. Sanes ieu mah bade harus teh upami hiji waktos akang ka dieu itu nah bade ditampi. Maksa ditampi kumaha Kang? Nyamu namu gitu. Ari bade namu mamangga teh teuing, da abdi teh gaduh rencang ieu teh. Abdi ka ditu ka dieu sok nyalira da rencangan gitu mah sababadan teh tos teu aya, geuning aya ge sahanapeun. Janten sok rada isin ari angkat-angkatan sareng sahanapeun mah. Nya syukur atuh. Da ieu teh akang ngalami ieu nuhun pisannya. Asih nuhun pisan tos ditepangkeun tos tiasa ieu karorompo ka dieu nguningaan. Bari sanes waktos mah atuh sindang ka ditu ka lorompok ka kuring ka ditu. Oh muhun akang nuhun. Mangga atuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati di jalan akang. Nuhun Neng. Minum dulu. Sampai di rumah Ki Ahmad bertemu dengan ibunya. Di mana wae selain teh Ahmad? Biasa we jalan-jalan mak. Ke di mana? Tadi teh kebeneran abdi teh menakan si Abah tadi kampung sabelah, teras jalan-jalan ka ditu. Ulin gitu sugan we atuh aya pijodoeun. Bebenangan. Nya aya mah eta irongeun mah. Di kampung sabelah, di dieu teh urang teh mapai sawah kadinya muntas walungan saeutik. Tak aya pilemuran di dinya. Oh, eta mah lemurna si Abah. Baheula teh bapa maneh teh digawe teh di dinya deungangon muning. Tah nya geuning mah ge apal eta. Tah ti si Abah eta tadi teh nya kabeneran geuning bogeun incu mah. Geulis. Nya geulis atuh mah da awewe, nya awewe geuleuh. Ai heueuh geulis gitu. Nya geulis, pantes meureun budak eta mah meureun saha budakna si Abah da aya budakna geulis anu di Bandung, eta teh budak tinu di Bandung paling gem awewe. Puguhnya eta teh mah Geuning di dieu budak teh nya ai sugan milu jeung kolotna di Bandung. Nya pan biasana mah di Bandung eta oge ngan kebenaran hayang ngurus ninina jeung akina da geus karolot kitu meureun diperlukeun di dieu babantu. Keun bae atuh Ahmad sugan we atuh kajodokeun ka dinya. Da eta mah bibit-bibitna ge alus eta mah. Euti mulai ti si Abahna terus ka budakna. Teh aya picaritaeun eta mah. Keun atuh sugan aya jodona da mah teh geuning umur beuki kolot, ek iraha boga pamajikan, emak ge geus era ku tatangga pajarkeun boga budak teh iraha eueuh incuan. Nanyakeun teh, ke incuan mah mun si Ahmad geus boga pamajikan. Da meureun lamun
Ahmad teu boga buru-boga pamajikan mah kiraha meureun mangge incuan. Nya mak. Ya mudah-mudahan we mak aya jodohna lah. Da beli geus cangkeul ieu teh mak. Da ieu geuning si Abdul tato jer wae. Naon sia teh si Abdul? Ah henteu. Henteu, heureuy. Heureuy. Syukur atuh Ahmad. Sing rajeunan, ieu ai ka awewet sing rajin deukeut. Ulah wakat tuh takol ka mana-mana nih. Deukeut teh urang mah. Aya bantuan bisa aya kaperluan diperlukeun ku eta awewe nya. Ya muhun mak, nuhun. Nuhun piwajangna mak. Sok atuh nya Mad. Da mama rek kahareup heula ieu teh. Nuhun atuh mak. Alah euy. Aing asarek ngeunahkeun ieu mah ieu. Si abahna di ditu juga mere harapan. Di imah inung ngadukung. Ngan hanya ka ieu duh. Duit teu boga usaha henteu. Kumaha kahareupna nya. Aduh. Aya awewe ku awewena begitu. Lamun ditarik kawin aing kumaha? Ah, daripada puyeng ulinnya ah. Ya, tulak tuja eman ngong. Daseureuk leuweung bae, jang mekolot. Kucing ketinggang song-song. Kucing ketinggang song-song. Kahareup ah. Begitulah sementara cerita Ki Ahmad mencari jodoh bagian 1. Untuk selanjutnya nanti kita sambung di acara berikutnya. Sekian dulu dari saya Ahmad Jali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.